Punten dulur, eta kadang-kadang tangkorak nu hajat ngomong nama doang nu heueuh. Dina surat lagi jelas dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT. Bobo. Kami bermaksud melaksanakan khitanan putra kami yang akan dilaksanakan pada hari anu, tanggal anu, jam saanu, tempat di anu, di handapna turut mengundang kiai anu panghandapna hiburan tersedia. Ibu hayang boga anak anu soleh, atuh kawin jeung si soleh dia. Bener emang ngabejaan kawin jeung mang sanajan boga anak tukang gapleh, anak saha boh modal di masjid tai saya dak boh tai anak soleh soleh kata itanya eta budak katanya eta baheula kolot sok nyaram ka anak teu kaharti ku otak urang keur leutik keneh ceng budak leutik mah ulah sok ngadar tunggir ulah ngadar jengkol pama la ilaha illallah hampura dulur sampai kah sagede hulu bulu sedekit sagede kieu hulu kula buleudna can mang aing doang kumaha eta pamali. Saya dulu waktu kecil degel neuheur Imam Sudes eta. Entet ibu bapak lamun boga anak degel kudu atoh. Bener emang ngabejaan ya. Anak neuheur teh neuheur terek kajedog. Aya saya mah naek kana meja kieu. Kudu atoh. Naon sababna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم بثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيتي وحب قراءة القرآن صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil langkung tipayun mangga urang sami manjatkeun puji tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur salawat mi wasalam mugia Allah limpah curahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi Allah tetapkan ka para keluargina, para sahabatna oge mudah-mudahan urang sadaya anu hadir di tempat jaga di yaumul qiyamah kenging syafaat di mantena. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratal mukarramina wa sadatal muhtaramina wa ashabal fadilah, segenap para alimil ulama,
para masyaikhinal kiram, para kiai, para kasepuhan pini sepuh, bil khusus para dewan guru setempat anu teu tiasa disebatkeun namina ta'zimun wa takriman bi ashabil hujjah. Urang doakeun mugia guru-guru urang sadaya sing dipaparin yuswa nu barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Khususil khusus ka guru urang anu ti mana tadi? Cipandak anu parantos masian ilmu ka urang sadaya, urang doakeun mugia ku Allah sing ditambah barokah ilmuna. Teka kantun akhinal mahbub qori baik qori setempat oge qori anu ti Curug Sawer Kabupaten Pandeglang. Urang doakeun mudah-mudahan qori-qori urang sadaya sing ditambah barokah ilmuna. Teristimewa keluarga besar Sohibul Hajah kersana Bapak sangarana aing pentingnya ho sebab ngondangna henteu panggih jeung kula ngan DP-na mah aya asana malit karasa ku aing. Bapak Saprudin beserta keluarga anu dina wengi ayeuna syukuran ka Allah, mudah-mudahan ieu hajatna sing dibarokahkeun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri asadakumullah. Sateuacan sim kuring raskeun kana acara hapunten ieu kula ngomong ka bagian sesa. Biasana sesa mah tara loba. Sia masuk nyahoanan. Punten Bu, biasana lamun dahar eta sesana loba tasa eutik. Loba tasa eutik. Lamun nu dahar sesana loba berarti nu dahar jalma gering. Magering kabeh nu hadir ieu. Hampura lamun nisbat dina dahar anu disesakeun daging ta tulang. Lamun nyesakeun daging nu dihakan tulang berarti stres nu dahar itu. Biasana nu disesakeun mah tulang. Ari tulang empuk ta teuas. Bau. Aing ka bagian teu teuasna. Bapak Ibu jamaah sadaya, alhamdulillah atas izin Allah urang tiasa silaturahmi diwasilahan ku Bapak Saprudin ngayakeun syukuran. Ieu syukuran anu samodel kieu akur jeung takrif para ulama. Di mana cek para ulama di takrifan eta syukuran eta sorfun ni'mah ala mardatil mun'im. Ari anu disebut syukuran eta dulur nasarupkeun nikmat kana perkara anu meunang ridho tina zat anu mere nikmat eta ngaranna syukuran. Hajat syukuran ngayakeun pangajian yakin eta anu hadir bakal jadi saksi di yaumil kiamah bakal ngocorkeun ganjaran ka Bapak Saprudin. Alhamdulillah. Tapi zaman ayeuna geus teu bireuk deui jadi rahasia umum, kadang-kadang nu hajat sok ngayakeun gogobran. Aya di dieu kitu aya. La ilaha illallah. Punten dulur. Eta kadang-kadang tangkorak nu hajat ngomongna mah doang nu heueuh. Dina surat lagi jelas dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT. Bobo. Kami bermaksud melaksanakan khitanan putra kami yang akan dilaksanakan pada hari anu tanggal anu jam saanu tempat di anu dihandapna turut mengundang kiai anu panghandapna hiburan tersedia. Bener tante. Padahal eta tangkorak seeta ngomong nama hayang menang ridha Allah, hayang menang rahmat Allah. Pikir ku otak anu cager, di mana rek turun rahmat Allah, di mana aya ridha Allah, lamun di jero syukuran aya pamaksiatan, mikir mukidi dia. Tolol saya itu. Waduh, bongan enggak bagian saya sakit. Kaman apa ya lajun apa? Bener tante. Terus ya terus. Atuh jangan ini cacahna gitu.
Rek gerak ke mana? Ya, punten dulu. Ngomongkeun aing di burita. Ku aing maju laju ngas-ngas bae bukan ngomongkeun maju ngas-ngas bae. Aju hayang sisingkil bae. Mang punten ieu mejana ulah deukeut teh mang. Ning geserkeun aing teh bisa supak sepak puguy. Ya cai doang ijeng naon. Antem sedotan sampai ka 3 pake kabeh ku aing eta. Ting bating Isa Prudinnya. Oh, cai jambe meureun maksudna mah nya. Meh ulah kasurupan. Atuh moal teurak deh kiai di syariatan ku cai herang atuh moal teurak. Atuh aing beuki kana kitu kah? Wah, maksudna entar ulah. Aing mah tilok ngomean susu sore keneh. Para sebab saya itu termasuk suami yang setia. Sebab cek pamajikan kula kalau ngopi silahkan di luar, nyusu mah di imah bae. Amanat pamajikan kula gitu eta. Bapak Ibu jamaah sadaya, lamun urang ngomongkeun khitanan dalam kacamata fikih, ieu khitanan teu wajib acan heulanan. Bisi ngarasa urang lemun ngaranna punten ya. Urang Cikareo bisi ngarasa eta ku kuncup dasar mangeun saeutik cenah kudu dipikeun ka haji hook amat ulah dipikeun tuh ari hook mah. Antepkeun ameh laer. Antepkeun bae. Ngan karna pedah urang cicing dina agama Islam. Salah satu konsekuensi umat Islam, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, urang boga kewajiban sapoe sabeting salat 5 waktu. Betul? Di antara syarat sah salat 5 waktu eta kudu bersih tina najis, sementara ku kuncup tempat nyangkruna najis. Cek ulama usul fiqh, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Salat hukumna wajib. Moal sampurna eta kewajiban salat lamun ku kuncup teu dipikeun, maka natijahna micin ku kuncup hukumna wajib. Kumaha lamun urang ngarasa hook ulah dipikeun, mangga ulah dipikeun. Ngan di mana datang kewajiban, dur datang waktu dohor, selehkeun hampelas. Datang asar, selehkeun hampelas deui. Bayangkan ku urang Pak sapoe saputing salat 5 waktu 5 kali ngahamplas beak moal kira-kira dah. Boboh moalnya saya helm-helmna acan. Bener tanda. Tapi dalam kacamata yang lain justru ia khitanan teh momentum penting. Dina raragam mencetak generasi Islam anu berkualitas dina momen khitanan. Sabab yakin setiap orang anu hadir ya kabehan ketika diberi amanat ke Allah berupa anak kabeh hayang boga anak anu sol. Bener tanda. Ibu hayang boga anak anu soleh. Atuh kawin jeung si soleh dia. Ih bener emang ngabejaan. Kawin jeung mang sanajan boga anak tukang gapleh, anak saha? Boh. Modal di masjid tai sahe dak. Boh tai anak soleh. Soleh kata itanya tak budak katanya. Tuh. Mohon maaf dulu, cita-cita orang hayang boga anak anu soleh tadi geus dijelaskeun ku gurang, kula mah nambahan doang nih. Zaman ayeuna hese hayang boga anak anu soleh. Naon kira-kira penyebabna kendala orang hayang boga anak anu soleh hese? Hiji, urangna loba ninggalkeun tali paranti. Ninggalkeun tali paranti. Aya kebiasaan sepuh kapungkur, punten kolot baheula mah sok rajin kolot ngabeuweum anak, betul? Masya Allah. Eta padahal ngabeuweum anak itu perintah agama. Lamun dina bahasa hadis nama ngabeuweum eta tahnik. Naon cenah Bu? Tahnik. Jadi di mana anak lahir borosot lahir, eta ditahnik baheula mah ku Nabi diparentahkeun. Carana bagaimana? Ketika anak lahir, teangan di lemur urang jalma pangsolehna. Panggil kiai. Siapkeun korma 3 siki bae. Anu 3 kilo bakal kenyang kiaina.
Eta korma anu tilu kiai pamajikan kula ngalahirkeun wayahna pangtahnikeun anak kula. Eta korma ke digayam ku kiai nyem. Lepehna dibikeun ka orok. Pak. Itu namanya tahnik. Diterjemahkan ku kolot urang baheula dibeuweum. Anak ngabeuweum, kolot ngabeuweum anak. Anak kurep karep kana keler, di jero keler eranginang. Kumaha cek indungna? Katep hoyong langinang. Disemplekeun ranginang ku indungna, digayem ku indungna, nyem. Geus alus eta lepeh ranginang dibikeun kana. Bener tah henteu? Tuh ternyata para peneliti ngabeuweum anak eta luar biasa, nilainya sangat besar. Naon sababna eta kolot baheula ngabeuweum anak ku hayang-hayangna eta kolot baheula indung hayang nenden ciduh supaya nyangkrung dina beuteung anak. Ketika ciduh indung aya dina beuteung anak, setiap ucapan anu kaluar tina baham indung langsung kontak batin seukeut kana hate anak. Ya punten Pak. Eta baheula kolot sok nyaram ka anak teu kaharti ku otak urang keur leutik keneh. Ceng budak leutik mah ulah sok ngadar tunggir, ulah ngadar jengkol. Pama. La ilaha illallah. Hampura dulur sampai ka sagede hulu bulu sadek ieu. Sagede kieu hulu kula buleudna. Can mang aing doang kumaha eta pamali. Bener bae can deuleu. Tapi eta karena keluar tina ucapan indung seolah-olah orang kerletik siun eta kasih pamali. Bener kan tuh? Hampura kula ti leutik teu meunang ngadar jengkol. Pertama ngadar jengkol tahun 2014 kamari anyar keneh beuki kana jengkol aing mah. Eta horengeuna jengkol harap jadah doang eta. Aing katipu ku pamali di harap jadah. Tuh naon sababna aya ciduh indung nyangkrung dina beuteung anak sangkan setiap ucapan kolot langsung kontak batin ka anak. Hiji. Anu kadua ternyata ciduh indung eta jadi ubar ka anak. Yo emot. Ieu di lemur Cikareo baheula teu aya bidan jauh ka rumah sakit. Ketika anak ulin di bulan imah tidagor keluar getih eta kolot baheula teu haliwun neangan dokter teu haliwun neangan rumah sakit cukup cager ku ciduh indung. Betul. Tapi zaman ayeuna hampura go ngabeuweum anak sudah mulai hilang dengan alasan praktis. Kadahar anak kabeh di blender, kacang blender, biskuit blender, teu sadar kolot ketika anak remaja, anak dewasa teu saeutik kolot anu dijieun lieur muter neangan anak alabatan blender bae. Betul apa tidak? Iji. Tingali. Makanya mohon maaf. Kula sababaraha tahun ka tukang pernah silaturahmi bertemu dengan Imam Sudes. Anu sok jadi imam di haram. Boga kesempatan silaturahmi kula nelpon ka ajudanana diberi kesempatan ngobrol. Ba'da zuhur sampai ka jam 5 sore. Di tengah obrolan Imam Sudes kieu, cek Imam Sudes. Saya dulu waktu kecil degel. Nuhur Imam Sudes eta. Entat ibu bapak lamun boga anak degel kudu atoh. Ieu bener emang ngabajaan ya. Anak neuheur teh neuheur terek aja dog. Saya mah naik kana meja kieu. Kudu atoh. Naon sababna? Ciri otaknya berkembang. Rasa ingin tahunya besar. Buku cai panas dikobok ku eta mah. Antepkeun wae. Antepkeun wae. Atuh tinggal ubaran ku dia buruan lodoh maka. Justru sabalikna urang dulur kudu prihatin ketika boga anak ti leutik cicingeun. Ngalehek bari ngacah. Diteke ke babatuna peletak. Cemen tah mah. Di lemboga anak neuheur kudu atoh. Ciri otaknya berkembang, rasa ingin tahunya besar. Imam Sudes eta luar biasa. Keur leutikna horeng neuheur. Cek Imam Sudes kula cek indung kula keur leutik eta setiap dititah dahar diajak dahar. Cek umina Sudes taal, Sudes ka dieu dahar. Imam Sudes setiap dititah dahar ngepeul keusik. Ngepeul keusik. Eta kadaharan anu aya dina meja makana diauran ku keusik. Tapi luar biasana naon? Indungna teu marah.
malah memberikan doa yang terbaik. Kumaha cek indungna sudah kasep, sudah soleh, anak umi anu bager, batur makit jajal ulang Cikareo, jajal digerokeun anakna, Udin jendol ka dia cek anakna enon mak nyatu begitu dia nyatu dia urang ke Joko anakna. Kumaha cek indungna dasar dia anak set. Ayo dia ngaku dia gitu. Bener tahan tak? Makanya awas sing hade. Jaga ucapan orang bu. Sebab ucapan ini jadi doa ke anak. Ketika anak orang boga sifat seperti setan, ulah wakang ngahukuman salah ke anak, orang kudu sadar indungna baheula sok ngasetan-setan kaan dia keneh bae. Betul apa tidak? Makanya Imam Sudes pernah mere amanat kieu ka kula. Tolong sampaikan kepada ibu-ibu. Lamun urang boga anak degel hiji cek Imam Sudes jangan pernah sumpah serapah. Awas jaga ucapan ibu. Ulah sampai ngucapkeun bahasa anu kasar ke anak. Anu kadua muntang carana ke Allah. Lamun urang teu bisa ngadidik anak pasrahkeun kana bogana. Bagaimana caranya? Lewat tengah malam ibu bangun dari tempat tidur, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, ngadoa ke Allah, pasrahkeun anak urang kanu bogana. Ngadoa urang ke Allah. Beres ngadoa cek Imam Sudes, teangan si degel di mana molorna? Di mana isi jendol molorna ya? Aya keur morongkol teh. Lalu apa yang harus dilakukan? Cek Imam Sudes, tetap wajah anak ibu anu degel dengan pandangan penuh kasih sayang. Deulekeun beungeutna. Bari ngomong urang ka Allah, Gusti, anak abdi ya Gusti. Degel Gusti. Salat teu daek, ngaji teu beuki, kakolot ngalunjak bae. Degel Gusti. Rek dipikeun jauh paruntahanana ya Gusti. Heuh ka mana tuh micin anak? Bener tah henteu? Lalu apa yang harus ibu lakukan? Setelah memandang wajahna cek Imam Sudes, cekel sirahna, bacakeun ayat kursi 7 kali, kulhu 7 kali, palak binas 7 kali, tiupkeun kana embun-bunana. Cek Imam Sudes, ini hanya bisa dilakukan oleh ibunya. Bapakna teu bisa. Kula protes harita. Cek kula, Syekh nu kitu ieu aya bisa. Atuh hati memacakan ayat kursi 7, kulhu 7, palak binas 7. Atuh kula ge bisa saya. Cek Imam Sudes, bapa nama moal becus. Ari kitu kunaon? Lamun bapana nu niup tengah peuting bahaya. Beres niup anak nu degel sok numpakan indungna. Nah eta bahaya nama. Ternyata nu mantak ieu ibuna anu bisa ngalaksanakeun karena menunjukkan bahwa doa ibu itu lebih mudah diijabahku Allah daripada doa bapak. Ini sesuai dengan hadis Nabi ketika Rasul ditanya ku para sahabat, ya Rasulullah, saha di antara kedua orang tua nu kudu dihormati? Rasul ngajawab dengan tegas, ummuka, ibumu. Terus saha deui Rasul, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi Rasul? Baru bapakmu. Jadi ibu tilu, bapak. Ulangi, ibu tilu, bapak. Memang kudu gitu ya. Ibu tilu, bapak. Memang gitu ya. Setuju bapak-bapak? Hari ibu kenapa melotot kayu maksudnya? Lain titah nyandung tolol maksud. Maksudna ibu disebutkeun 3 kali, bapak sakal. Baju molohok bae ka aing. Kunaon ibu disebutkeun 3 kali ku Kangjeng Nabi dulur? Karena Islam sadar maju mundurnya generasi Islam itu tergantung ibu-ibu. Karena ibu adalah madrasah pertama, Pak. Ibu itu sekolah pertama. Sameme anak orang asup ka sakola, ibulah yang pertama kali menanamkan ilmu kepada anak. Betul? Nu magahan ngomong ke anak, ibuna apa bapana? Ibuna. Pan eta magahan anak ngomong doang nu heuh. Ngomong dicadel-cadel doang nu edan. Aya dia ngaku. Bener tah henteu?
nang helang-helang teuing. Teh coba sadar eta ngomong cadel bener tak salah? Bener tak salah? Atuh pan dia mah diteruskeun bae. Atuh mantak naon sih dibenteskeun? Nang hurung-hurung teuing. Cok dicadel-cadel pigilaeun. Pamajikan yang saru bae kitu eta. Pelebah nimang orok lalaki pan si hoton hameng la ilaha illallah. Pelebah boga anak bikang atuh lebih edan deui bae si hemek hakeng wow ngaedanan dikitukeun ieu mah tuh mantak awas sing ade ibu itu ada madrasah pertama makanya orang prihatin ayeuna dulur ningali umat Islam jumlahnya begitu banyak tapi orang seperti yang disampaikan ku Kangjeng Nabi umat Islam di akhir zaman itu bagaikan budah lautan loba tapi terombang-ambing ku ombak persis digambaran Kangjeng Nabi geus terjadi karasa ku urang ayeuna. Ieu di Cikareo kabeh umat Islam, tapi kita dibikin tidak berdaya. Betul apa tidak? La ilaha illallah. Ya. Eta ucapan Nabi ngagambarkeun kondisi umat Islam, urang teu daek sadar geus kajadian. Beberapa tahun yang lalu ketika musim corona, ieu kadieu aya teh corona. Geger kabehan. La ilaha illallah. Haliwu bo puara malengek aing eta umat Islam ari kana corona sieun ari ka Allah teu gablek kasieun bener tante teh jacek kula mah eta corona doang bobongkong ih bener aya ngaran eueuh rupa coba kula rek nanya ke urang Cikarya kana pangkolotna hampura bae kira-kira eta bobongkong doang kumaha cenah bobongkong mamatana hurung ji alah abah ge cenah kene saro bae bener tante mantak punten ya pamuda aing paling nek ngadenge pamuda ngaku sieun kana bobongkong nek aing ya jawab jujur lamun urang leumpang tengah peuting ka kuburan sorangan bae sieun tah henteu ari ti beurang ari kitu bobongkong enak peuting doang oh ti beurang mah bobongkong molor kabeh meureun nya tos begadang meureun keur peuting heuh aneh lempang dinu poek sorangan besieun tah henteu dinu caang oh ari kitu bobongkong milih tempat budak aneh tuh orang teu sadar Pak akidah orang rusak agama orang rusak hanya gara-gara corona la ilaha illallah geger umat Islam setiap muka berita anu diumumkan ku pemerintah adalah angka kematian. Hari ini yang meninggal sekian. Ieu goblokna pemerintah dia cek aing. Ari nu paeh diumumkeun nureuneun henteu. Kan blon. Bener tah henteu? Naon sababna? Hukum alam dulur, angka kematian itu akan seimbang dengan angka kelahiran. Terbukti fakta kamari ketika Israel nyerang Gaza. 25.000 jiwa bayi wafat ketika perang diserang ku Israel 25.000 tapi fakta yang terjadi selama perang orang Palestina 20.000 lahir bayi selama perang kan aneh diurang anu paeh diumumkeun nureuneun henteu ya gara-gara PPKM cek mah nu nganggur salakina tah bener tah henteu pabrik tutup tungtung nu pagawean cek deui atureuneuh bae tah anak benar orang tersadar Pak sehingga muncul aturan-aturan bertolak belakang dengan syariat la ilaha illallah sengaja umat Islam dibikin takut gara-gara corona anu dampakna orang tersadar orang dijajah dibobodo dikorbankan umat Islam mana buktinya 2 tahun anak orang tak asup sekolah gara-gara corona betul sekolah dipaksa libur pabrik jalan baik gara-gara corona masjid loba nu dikosongkeun pangajian loba nu dibubarkeun ari pasar rame bae gara-gara corona muludan teu meunang rajaban teu meunang hajatan teu meunang ari pilkada jalan terus ampura aing dendam itu terus terang bae gara-gara corona kamari 80 panggung batal kabeh haram jadah doang hitung bae ku teteh 80 kali sabaraha kira-kira hayo entak lamun dibatalkeun deui gara-gara ku pamarentah gara-gara corona meuni keneh gelut aing terus terang bae
urusan tambah kuru awak aing. Atuh heuh dulur pan penceramah doang kula mah panen Rajab jeung mulut doang. Bener dah henteu? Atuh Rajab mulut panen. Sapar ngetem. Atuh heuh gara-gara panjang kitu kolot baheula ieu, panjang kitu kolot-kolot keneh bae ieu. Sapar larangan bulan teu beunang hajat, pan aing nganggur sabulan eta haram jadah. Bener dah henteu? Ih, masyaallah. Ngeun alhamdulillah, ayeuna seiring perkembangan zaman di Rangkas Bitung paradigmanya sudah berubah. Tahun kamari sapar kamari ulah tahadus bini mah diondang aya tetangga kampung urang Jawa nyeun imah di Rangkas ngayakeun syukuran ulah diondang titah ceramah aing semangat datang nage ya tuh jarang-jarang Kak sapar menang jawab aing eta ceuk pamajikan ka mana ceramah piraku cenah sapar dia mah teu piraku teu naon anu selamatan imah berangkat begitu beres ceramah pun pan di Rangkas Bitung mah teh lamun ngajina di luhur panggung doang kieu ya doang kieu ya eta balik sok dibekalan kardus ka Saprudin. Ih hampura aing mah keur ngadongeng aing ulah kasinggung. Oh geus aya disiapkeun? Heeh besi poho aing lain naon. Begitu beres ngaji eta bosna ngomong kieu pan urang Jawa mah beda ngomong nanya. Rada dedet. Cek bosna, "Dak, kerdus buat Pak Kiai." Eta anak buahna nyiring tinggal dapur Kak nyokot kardus. Eta aing inget bae eta. Kardusna urut permen kopi kote eta. Atuh pan leutiknya. Leutik kopi kok leutik. Tapi eta anak buahna mawa kardus pepengkengan doang nu beurateun. Blus beda suku kana mobil kula eta. Eta aing mulai curiga ya. Cek aing naon eusina kira-kiranya. Eta kula ngomong ka supir, "Pir, ngebut dia mau mobilna." Enak cenah ka haji hayang ngising tah, lain hayang ngising. Terus aya naon tuh cenah? Aing curiga karena kardus ya. Kunaon tuh cenah? Atuh deuleu ku dia. Kardus lagi kardus kopiko. Tapi aing deuleu mawana pepengkengan. Doang nu beurateun. Aing mah curiga di kardus ieu. Eta datang ka imah, anak keur SG dihudangkeun kabeh ku kula teh. Udang. Berkat. Anak hudang kabeh. Eta santis muka-mukakeun jandela bae biasa, nungguan panggilan kuluhum teh biasa. Begitu dibuka eta kardus kopi kotanya horeng eusina popotongan keramik Kak. La ilaha illallah. Cek aing ngimpi naon ieu nya? Saumur aing ceramah balik menang sesa keramik. Eta nek kana hudang sumpah beh nek. Kira-kira jigana kieu kira-kira. Eta sesa keramik urut ngabangun karena rek ngayakeun acara eta bosna dirapihan diasukeun kana kardus kopiko. Di talian ditenden di dapur nu nenden jeung nu nyokot beda jelema kira-kira kitu teh kira-kira ngeun pan tetep aina hendak eta haram jadah digitukeun hajat lapor ka aing itu keun barang teu kebeul aing lapor asalamualaikum waalaikumsalam atuh aing hendak ka si eta cek bosna teh kiai hampura eta kerdus lo akan dibuka wah berarti katuker ya mah katuker masih ada harapan. Rada ngabohong eta saya di kula eta. Digitukeun kula dijalankeun bos dinten ka imah digitukeun naon wayahna eta kerdus ulah waka dibuka katuker kiai. Kecenah aya anak buah kula nganterkeun ka dinya kana motor. Dianterkeun kana motor tah. Eta nu nganterkeun kana motor si eta nu ngasukeun kana mobil aing teh tadi teh. Nah, biar ku aing panggil deui haram jadah digitukeun deui. Eta aing jauh kene tulak cangkem kieu eta. Eta nu aing tulak cangkem mun sawan ku popoyong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka dia. Ampura cenah ka haji cenah horeng ka berkata cenah katuker ieu nu asli mah cenah canda kala betah cenah ulah waka dibawa ka jero buka di luar cenah isin ka haji muka kardus di luar ulah ngomong-ngomong isin dia jeung aing mah nu tadi ge kardus ti dia meunang ka jero jadi popotong keramik di tolong aing besi batura doang ditu nyusul di ditu ya henteu cenah mah asli ulah ngomong asli buka buktikeun begitu dibuka eta bener eta bakal ngadangka we wah asli masuk gitu kan minta kaos ke Saprudin lah ketuker ya tuh tinggali dulu orang tersadar agama orang rusak Nabi nguatkan di hadis yang cekang jeung Nabi kumaha la ya'ti alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrum minhu hatta talqau rabbakum
Cek Kangjeng Nabi moal datang hiji zaman nimpah ke arajeun sadaya terkecuali agama akan semakin rusak, manusia akan semakin hancur dibandingkan tahun-tahun samemehna. Kabuktian Pak. Akidah orang rusak. Ya Allah, muncul aturan di pamarentah anu teu kaharti ku akidah. Eta satgas Covid di mana-mana cerewet. Bapak-bapak, ibu-ibu menghadapi Covid-19 harap gunakan protokol kesehatan. Doang nuh. Pakai 3M. M yang pertama harus menjaga jarak. Popo. Ibu jeung bapak gara-gara corona jarak heesna 1 meter. Bea salakina di tejehan. Geser cek jaro ge 1 meter. Aneh pelembah hees jeung salaki jarak 1 meter. Ari isuk-isuk ngodok duit kana kantong salaki eueuh jaga jarak. Aneh. Benar anda? La ilaha illallah. Yang lebih prihatin apa? Ini sudah masuk ranah agama Pak. Masjid perkotaan menerapkan protokol kesehatan jarak namun dengan 1 meter. Bahkan mohon maaf, Masjid kebanggaan masyarakat Kabupaten Lebak, Masjid Agung Al-A'raf sempat prek temenang dipakai sholat melengak masjid aya perean. La ilaha illallah. Orang tersadar adanya aturan jaga jarak ternyata geus digambarkeun ku Rasulullah ti kapungkur santri kabeh katalar hadisna. Kumaha cek Kangjeng Nabi, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Cek santri sin litanfis li ifadati takrib nuduhkeun kana makna deukeut. Cek Rasul moal kebel deui bakal datang hiji zaman di mana umat kaula bakal jauh ti para ulama, umat kaula bakal jauh ti para kiai. Iraha kamari. Kamar kamari. Urang teu sadar. Anu biasa urang ngaji mingguan ibu-ibu panggih jeung kiai gara-gara corona pangajian diliburkan. Ibu panggih moal jeung kiai. Moal. Bapak-bapak biasa ngaji bulanan, ngaji tingkat desa, kumpul dengan orang-orang soleh gara-gara corona pengajian diliburkan, panggih moal jeung jalma soleh. Moal. Orang tersadar ketika umat Rasul jauh di para ulama, umat Rasul jauh tidak perkumpulan orang-orang soleh, maka dipastikan manusia akan semakin jauh di Allah. Na'udzubillahi min. Gara-gara yang pertama. M anu kedua harus menggunakan masker. Jadi oon cek aing mah. Oon. Sebab cek santri masker mustaq tina muskirun. Ari muskirun maknana oon keneh bae. Mana oon na masker? Tempo ku bapak. Nu cager wajib sa masker, ari nu edan bebas. Bener. Pernah neuleuh edan di maskeran? Sugan cek jaro dak wayahna isukan nu edan tewakan kabeh. Titah make masker. Jadi eta mah bebas ya. Bener tah? Padahal aturan WHO penularan virus itu man to man, dari orang ke orang. Justru nu edan berpotensi nyebarkeun virus. Naon sababna? Nu edan mah awakna kot. Tara sabad, beurang peuting tataran. Betul apa tidak? Tapi gagahna nu edan sanajan tataran yang beurang peuting can pernah asup angin. Bener? Pernah teteh neuleuh nu edan siling kerokan. Sugan keur ulin ka pasar Rangkas Bitung neuleuh nu edan kumpul jeung nu edan siling kerokan. Bari curhat nu edan nanya nu ngerok nanya ka nu kerok. Mang, ngomong-ngomong mah geus kebel edan aja. Tuh. Katipu urang, Pak. Betul apa tidak? Makanya mohon maaf. Ulah di mana-mana ceramah lamun lebih ka make masker nek aing kasinggung terus terang bae. Naon sababna? Kula teu bisa ngabedakeun mana nu geulis, mana nu monyong. Ih kan bingung ka urang ka bener tah henteu? Lamun lebih kang di maskeran cai aing geulis tah monyong kira-kira ieu. Hampura dulur, kula mah pernah katipu soalna. Trauma aing terus terang bae. Ari inget baheula tah nek eta baheula. Punten Bu, ieu ngadong yang seeutik. Kula keur zaman Mas Santen pernah Badung. Pernah Badung mah aing kieu. Ngeun kula mah Badungna ikhlas.
makanya jadi kiai. Mentak santri lamang jadi kiai lamun badung kudu ikhlas. Mana baduna kula baheula eta ngadenge tongtrong ditabah ku kiai trong trong batur maka majlis ngaji kula mah nonton layar tancep harita nonton layar tancep karena ikhlas eta nonton sorangan bae teu ngajak-ngajak batur aing mah henteu atuh ikhlas iya begitu lempang ka panontonan panggih awewe katempona ku kula geulis eta bikang. Mana ciri gelisna ti mimiti kenalan nutupan irung ku titiung kibet. Cek aing yakin geulis ieu bikang ieu. Yakin aing mah geulis ieu. Naon sababna? Inget kana pamagah kolot. Cek kolot setiap barang anu dibungkus pasti bag. Tah, kula inget kadinya. Bagus ieu bikang cek aing yakin geulis ieu. Biasa kenalan. Panalaki mah kitu teh. Di mana geus boga kahayang ka hiji awewe sagala jurus bakal dipake. Bener tante diketruhkeun pokona pamake eta. Ternyata jurus yang paling jitu meluluhkan hati perempuan itu dengan cara menjual jasa. Menjual jasa. Tawaran mang. Cek kula, "Neng, hoyong baso." Gideug kita bikang. Wah, gagal lain dikitu kan dia. Ulah nyerah, tawaran mulai. "Hoyong es, Neng." Gideug deui bae. Waduh, nu panas embung. Nutiis embung doangna yang sedang dihitung nih bikang ya cek ulah hoyong seprit neng gideug keneh bae pan jengkel kana aing eta rada ngagas ngomong saeutik ai jengkel cek ulah heh neng atuh geura ngomong burung sia hayang naon ulah ieu gideug itu gideug geura mumpung loba padagang ulah mikiran mayar ditraktir ku iya age boga duit menang nyolatkeun atuh urang mau duit menang nyolatkeun doang mang paling ge bau kamper teh banduit nagenya. Akhirnya kapaksa eta budak bikang ngomong. Cek bikang ngomong kieu. Hoyong suah. Cek ai naon ieu suahnya? Eta udar ider di panontonan dulu neangan padagang suah teu manggih aing lieur sumpah bae. Akhirnya balik deui. Maksudna marek nanyakeun ari suah ieu naon? Untung aya babaturan nu ngarti. Cek babaturanna, ieu si Neng hoyong suuk. Cek aing jauh amat dia suuk kana suah. Barang dibuka eta tiungna horeng suing. La ilaha illallah aing katipu haram jadah. Sugan aing geulis di horeng nyingsat bibirna. Entak awas ulah gagabah ye parawan nu sok masker ulah gagabah. Bisi suah doang aing mah deui. Artinya apa? Punten dulur, urang harus sadar umat Islam kana naon disampaikan ku Rasulullah. Ternyata apa yang menimpah kamari ya hikmahna naon hiji ngahindar tina panyakit menjauhi panyakit eta hukumna wajib wajib ngeun sieun mah ulah naon sababna bisi ruksak akidah urang. Ada seorang ulama abad ke-20 Syekh Muhammad Mitwali Sya'rawi anu wafat tahun 1999 kamari anyar kene. Kata ulama Mesir berkata, "Tastarihu fit ta'irah wala ta'rifu qaidaha wa tastarihu fis safinah wala ta'rifu qibtanaha." Cek Syekh Muhammad Mitwali Sya'rawi, Anda akan merasa nyaman ketika duduk di kursi pesawat padahal urang teu wau saha pilotna. Ibu bapak nu pernah naik pesawat, apa pernah melihat wajah pilotnya? Tidak. Kabeh penumpang pesawat teu neuleu nu mana beungeut pilotna. Tapi eta kabeh penumpang pesawat akan merasa nyaman ketika sudah duduk di kursi pesawat padahal teu wauh pilot. Betul apa tidak? Ngeunaheun pesawat. Korsina empuk. Pelayana gareul. Masya Allah, pramugari nu monyong. Geulis kabeh. Si suah di dinya sumpah be Masya Allah. Mah tahadus bini mah. Kula ka Mekah leuwih ti 14 kali, Pak. Jarang kula mau pamajikan, jarang. Ampura bae Bu. Naon sababna? Rugi. Ka Mekah mau pamajikan ongkos nama puluhan jut mau pamajikan atuh sarua jeung mau sepeda kempes ka.
Kumaha kitu sepeda kempes. Dituntun ditumpakan henteu. Oh teu hayang aing rugi. Coba teu bisa ngalaga pramugari. Pan pamajikan mah bebas. Bener tah henteu? Oh. Begitu geek na kursi. Kan sok dibejan teh kopilot. Para penumpang calon jemaah haji atau umroh harap kenakan sabuk pengaman karena pesawat akan take off. Kula mah pura-pura bego. Eta sabuk teu dipake. Atuh popolongan bae kikian bae popolongan biasa. Pankek adanya ku pramugarinya sabuknya can dipake. Cek pramugari, mas tolong sabuknya dipake, pesawat akan terbang. Dijawab ku kula, mohon maaf mbak, saya mah orang kampung, nggak bisa pakainya takut rusak. Iya tuh kumaha saya naka akal seutik dipake. Pankek dibantuan ku pramugari, bari nanggep awak aing teh kitu. Alah lumayan, ongkos puluhan juta lunas. Laju kira-kira cek ibu-ibu eta kaji kitu doraka tah henteu atuh teh nyaho teuing aing ge. Atuh si eta ieu nu neangkeun ka aing. Ja aing mah diuk bae teh tadi ge. Henteu teh neangan mah kieu bae popolongan bae. Eta mah eueuh bedana aing keur kieu embe mundur kitu bae eta mah. Tuh tingali. Urang bisa anteng diuk dina pesawat padahal teu weuh pilotna. Betul. Wa tastarihu fis safinah wa la ta'rifu qibtonha. Orang ngerasa nyaman ketika duduk di kursi kapal laut pada orang tahu sanah kodana dibawa orang ke tengah laut teu apal sanah kodana bisa anteng di luar kapal laut. Ibu bapak anteng diuk dina beus jarah keliling Jawa padahal teu wau saha supirna bisa molor dina beus. Betul apa tidak? Pertanyaan orang dina wengi ayeuna wa kaifa la tastarihu fid dunya wa anta ta'rifu mudabbiraha. Pertanyaan orang dina wengi ayeuna kunaon ieu umat Islam hirup di dunia Allah sieun kana corona, sieun kana panyakit, sieun pae, sieun susah, sieun miskin, sieun teu nyatu padahal urang geus wau saha nu ngatur manusia di dunia. Aneh. Saha nu ngatur urang di dunia, Bu? Allah. Anu nurunkeun panyakit saha? Allah. Anu nyageurkeun tina panyakit saha? Atuh rek nan kudu sieun urang kudu panik karena corona daya Allah. Betul apa tidak? Artinya ya dulur ketika usim panyakit lain masjid anu dikosongkeun, lain pengajian anu diliburkeun, tapi ketika usim panyakit deketan Allah na deket ulah dijauh. Kan aneh. Jumat ditiadakan cukup sholat dohor. Berjamaah tiadakan. Cukup sholat di rumah masing-masing. Hello, di mana endahna? Hampura dulur, sholat sosoranganan, nisbat kajalma anu awam dina bab sholat, teu apal dina sholat mana nu rukun, mana nu sunnah, mana nu ngabatalkeun. Sholat sorangan di imah, di mana endahna? Lir ibarat ibu-ibu dikasih alat kosmetik tapi teu bisa makena. Diberi lipstik dipakai di halis ani teu nyaho ka gati diberi sifat dipakai di bibir tapi katutung bibir batur diberi wedak di kana buukeun ai ku bodoh kira-kira danang kitu edah tante atuh teu edah teh dong bobongkong cai sarua dulur jalma anu awam dina bab salat teu apal mana nu rukun mana nu sunah mana nu ngabatalkeun teu daek berjamaah atuh doang kitu lah. Iya, orang katipu, agama orang rusak, akidah orang rusak hanya gara-gara kamari. Apa yang harus kita petik tina hikmahna? Ternyata hikmah yang harus kita ambil apa? Hiji, orang kudu boga keyakinan. Ternyata bagi Allah sangat mudah ngawafatkeun manusia di dunia, sangat mudah. Teu perlu Allah nurunkeun malaikat nyabutan nyawa orang Cikareu hiji-hiji teu perlu. Cukup dengan satu virus geger kabehan, haliu kabehan. Betul. Anu kadua ini menunjukkan ciri dunia bakal dikiamatkeun ku Allah. Ya, kula rek nanya ka urang Cikareu. Ibu bapak yakin kana kiamat? Yakin. Percaya bakal kiamat di dunia? Ieu nu hirup bakal maut yakin. Punten dulur, lamun urang yakin kiamat bakal terjadi, manusia nu hirup bakal maut. Pertanyaannya, kenapa kita santai dalam urusan ibadah? Nah dia ngahenan kau ini gitu kan.
luk bedang nu aneh kan nyaho ongkoh dunia bakal kiamat nyaho nu hirup bakal paeh geuning urang loba lalawora kana salat loba nganggap enteng kana ngaji bener tah henteu waduh kaluar tulangna hiji kana beuheung tah pohara sadar nyaho bakal kiamat geuning urang bakal tipu ku dunia hantem berang penting udag-udag dunia sampai ngorbankan urusan ibad katipu pada orang sering diingetan setiap orang aya tatangga nu mau pansok diantarkeun ka kuburannya urang dia diantarkeun tante diantarkeun tante atuh pan aing mah teu nyaho mantak nanya nama ka atuh bisa dipaketkeun aing mah henteu oh bisa di-COD-keun gitu henteu oh diantarkeun nya diantarkan digotong ke kuburan diadanan di komatan di kuburan wah diadanan tanda osok diadanan Allah nu masinikeun Allah ya awas santri bisi aya nu masinikeun ngadanan mayat di jero kuburan ulah dijawab ku dalil cabok we ku dia ngeun geus nyawa lupa teh nu kencang dia atuh ulah lupa teh pugu-pugu aya nyabok maka atuh capek-capek awak naon sababna kula ngalaman anyar keneh anu maot begitu digotong ke kuburan kula nuturkeun gitu begitu asup ka pangulu ka jero kuburan ceuk kula lo adzan keleuweung adzan pangulu aya nu ngomong di bureun kula ceuk jalma kieu ngomongna nu paeh di adzanan belon kadenge ku cule aing di dieu ku aing beungeutna maksudna yang ngukur peurup aing ya ka ukur tuh ku peurup aing kitu kan ya lamun kira-kira ka ukur gitu kata nagan diajak dulu ku anu kieu ditu barang di dieu alah ka ukur ku aing gitu kan ya ceuk kula santen ngomong abdi cenah ka haji coba ngomong di tengah itu ulah dinuhurin itu dilega anu ka haji ngeunahan dilega mah geus nonyok aing lumpat gitu kan ya lumpat kana lega ceuk kula ngomong naon dia tadi atuh mun cenah ka haji teh nu paeh cenah diajaran boloon badeng mah dia nu boloon gitu naon masalahna dia ceuk mainna kieu ka haji pan cenah adzan mah panggilan untuk salat cek atuh heuh eta nu paeh diadanan bisaeun salat henteu ceuk hate aing heueuh nya ngeunah hate bae nah hate moe ngucapkeun ngomong atuh heueuh namanya adzan panggilan salat eta nu paeh bisaeun salat henteu kira-kira heueuh nama aing mual ka taslim kitu kun dia aing eleh kun kieu bari teu masantren deui ngaram jadan aing dijawab kieu kula kak gitu adzan panggilan salat heeh eta nu paeh di adanan atuh moal bisa salat heeh nama ngeun aing nanya ka dia gitu kan pernah tante ngadenge parentah Rasul setiap bayi yang lahir ke alam dunia sunah di adanan dina cilika tuhu sunah di komatan dina cilik kencan ngadenge aya hadisna aya pertanyaan kedua anak dia baheula keur lahir di adanan teh atuh di adanan ka haji di komatan teh atuh di komatan dua pertanyaan anu katilu sarua jeung pertanyaan dia eta anak dia nu kakarak lahir di adanan bisaeun salat henteu ceuk maena ih heueuh nya nah dia ku aing eleh dikitukeun aing mah teh hate doang heueuh nya ge eta mah kaucapan ih heueuh nya nah dia ku aing hakan dikitukeun deh ternyata adzan itu simbol ketika anak lahir di adanan mengenalkan kepada jabang bayi sanajan eta orok can boga denge eta orok nu kakarak bereset pun teu dulur can boga denge najan meulem petasan moal kageteun naon sabab atuh teu boga denge deui can boga denge tapi eta agama marentakeun tujuanna naon supaya mengenalkan semenjak dini kepada jabang bayi ketika geus boga denge boga harti ngadenge wah urang Cikareo umat Islam eta panggilan pikeun anjeun anu di sawah eureun heula sol anu ngojek eureun heula sol ketika maut dikuburkan jam 2 berang lewat waktu dohor can datang kana wanci asar ngadenge adzan di tengah leuweung isyarah ngabejaan kanu lewat aya umat Islam anu maut lain anak kebo tuh urang pan punten Pak sering diingetan tah ketika anu maut sok ditalkinan cek nu maca talkin kieu
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ditalar aing matalkeun ieu mah. Entak aing penceramah multifungsi. Aya undangan ceramah berangkat. Eueuh panggilan nungguan nu paeh aing. Jadi pikir-pikir cek ulamah dulur mending keneh magahan nu paeh daripada bagan ini brengsek. Ih, ngeunaheun magahan nu paeh mah. Tilok loba omong. Bener tante. Orang diingatkan oleh wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ternyata kehidupan dunia itu adalah tipu-tipu. Maka rugi lamun orang hidup di dunia. Dunia dijadikan tujuan utama, rugi. Karena dunia hanya dua pilihan. Imma dunia ninggalkan orang, wa imma orang ditinggalkan ku dunia. Hanya seperti itu. Mantak awasi ngade. Ya, jaga Pak. Di akhir zaman model kieu, kualitas ibadah orang kudu dijaga. Insya ulah sampai orang hidup di dunia katipu ku dunia. Tingali begitu rapekana kolot urang mah baheula eta anak kakarak diajar leumpang pan sok ditincakeun kana gabah jeung duit lin bener tah henteu sok ditincakeun ditapakeun eta suku kana duit jeung gab atau jeung beas gitu. Tujuanna naon supaya eta urang geus gedena ulah kalindih ku dunia eta kolot nenden dunia dia dihanapeun dampal suku lain disuhun eta dunia lain dulu ditincak tujuanna naon supaya urang ulah sampai kakendalikeun ku dunia tapi dunia anu ku urang kudu dikendalikeun. Iya didikan orang tua teh luar biasa lamun kurang ditelaah ya Allah ku hayang-hayang eta kolot supaya boga anak cicing di dunia ulah sampai ka perdaya ku dunia. Kurang doakan ke anak-anak orang singkai hidayah jeung taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sadaya geus tambahan maulah loba-loba sakitu bae. Mudah-mudahan manfaatna ari eta hayang keneh onang deui aing iraha bae. Ampura anu kasuhun anu leres eta hidayah ti Allah Subhanahu wa taala anu lepat tina kadepan pribados mugi ageng hapunten sakitu anu kapihatur akhiru kalam hadani Allah wa iyyakum ajmain summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.